Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang teraskeun deui ngaoskeun tafsir juz amma karya Ustadz Uus Suhendar. Urang masih dina hanca surat Al-Buruj. Urang masih bacakeun pangjajab sesi ka-3. Bismillahirrahmanirrahim. Batu anu dibalawarkeun sarta keuna kana huluna eta sato kusek paeh harita keneh sahingga jalma-jalma bisa ngalewat ka eta jalan. Sabada eta kajadian manehna ngadoakeun ka si rahib anu jadi guru tauhidna. Sabada beres manehna ngadongeng ka si rahib nyarita dumareuda anak king. Kuring ngarasa regreg lantaran kuring boga kadar anu leuwih punjul batan kuring. Anak king hideup bakal meunang ujian anu leuwih rongkah. Lamun hiji saat anjeun meunang ujian maka peupeujeuh ulah mawa-mawa kuring. Ti harita pisan jalma-jalma rabul daratang ka eta budak pikeun barobat di antarana oge boga panyakit kulit jeung kusta. Sarta sakabeh jalma anu barobat calageur. Kasuksesan eta budak kubaran panyakit beritana nepi ka jero istana sehingga aya salah seorang keluarga raja nu lolong hayang beunta datang ka mantenna bari mawa hadiah gede luar biasa. Nalika manehna datang ka eta budak pikeun berobat manehna nyarita lamun anjeun bisa nyageurkeun penyakit kuring maka ieu hadiah bakal jadi milik anjeun. Budak eta ngajawab, hapunten pisan sim kuring teu bisa nyageurkeun penyakit tapi anu nyageurkeun mah Allah Subhanahu wa taala. Mun anjeun siap iman ka Allah maka kuring rek kadoa ka Allah pikeun kacageuran penyakit anjeun. Manehna nyanggupan siap iman ka Allah. Terus diusap beungeutna akhirna eta keluarga raja bisa beunta seperti biasa. Raja kacida pisan bungahna nalika si jadi anggota keluargana bisa beunta deui alatan budak anu di kadarna. Si raja nalek kadulurna anu kakata beunta nu kakara beunta. Saha nu ngabeuntakeun anjeun sabada anjeun lolong? Pangeran kuring tembal dulurna. Nah anjeun boga pangeran sajen salian ti kuring lantaran raja baheula mah disageureudengana jadi raja tapi ngarangkep ngaku-ngaku jadi pangeran kawas Firaun. Sakitu heula urang ngaos tafsir juz amma karya Ustadz Uus Suhendar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.